Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Ikhwati iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis Bukhari aya hiji dialog Rasul sareng seorang pemuda. Dialog ngeunaan konsep iman, dialog ngeunaan konsep Islam. Diuniakeun jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kantos sumping rajulun hiji jalmi ila Rasulillah sallallahu ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu awal tina cerita dialog Rasul. Diuniakeun jaa rajulun kantos sumping rajulun hiji pameget. Aya nu unik nu kapandak ku sim kuring Pak Bu dina Al-Qur'an, dina hadis ngeunaan istilah-istilah anu duduhkeun kana hiji perkara. Sapertos dina ieu hadis kalimat tos sumping hiji pameget, kalimat anu muncul kalimat rajulun. Padahal pameget teh dina basa Arab sajabiti rajulun tiasa oge nganggo kalimat walidun. Sajabiti walidun aya kalimat abun. Ieu teh yang menunjukkan pada sosok laki-laki. Rajulun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu rajul. Pameget. Kemudian aya kalimat walidun. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dina hadis sanes mimma siwahuma. Kalimat pameget teh nganggo kalimat walidun. Dina hadis sanes diuningakeun kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sadaya bayi anu lahir ka dunya aya dina kaayaan fitrah. Kadituna fa abawahu ngan bapakna terus bapakna yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisani. Bapakna anu ngajadikeun ieu budak jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Taya teh lafad al-zah Arab. Ya. Rajulun, walidun, abun sadayana ge pameget. Kata anu menunjukkan kepada sosok laki-laki. Tapi penempatanana sok benten di khotibah dina hadis. Mawi setiap orang, setiap pameget tiasa dan harus menjadi rajulun. Harus menjadi qawwam. Itu pameget. Jadi rajulun nuduhkeun kana kakuatan pameget langkung dominan, langkung ageng dibanding kakuatan istri. Nu mawi sakitu dina konteks kepemimpinan besar haram hukumna perempuan menjadi pemimpin. Dar-rijal. Kedua ya walidun.
ieu mas sadaya pameget tiasa jadi walidun nu kumaha wae jalmina nu kumaha wae kaayanana tiasa janten walidun sabab orientasi pemahaman tina walidun mah nuduhkeun yen pameget teh nu nyababkeun kehamilan sehingga kelahiran seorang perempuan walidun bahasan beda deui sareng abun khoteiman. Kalimat abun menunjukkan sosok laki-laki anu ngagaduhan visi. Sosok laki-laki anu ngagaduhan orientasi. Kaduana diberi beban dan tanggung jawab kanggo ngamuliakeun diri jeung ngamuliakeun agama. Bisa ngarendahkeun diri jeung ngarendahkeun agama itu abun. Matak teu sadaya jalmi lalaki bisa jadi abun, sok sanajan bisa jadi walidun, sok sanajan bisa jadi rojulun. Taya dahsyatna bahasa Al-Quran. Teu sadaya khoteiman rimakumullah manusia jadi abun, sanajan mampu jadi rojulun jeung jadi walidun. Kitu oge sabalikna Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana berpotensi menjadi abun yang bisa menciptakan lingkungan baik, lingkungan kondusif di setiap tempatnya, walaupun belum tentu dia menjadi walidun. Ibnu Taimiyah bisa jadi abun, tetapi tidak menjadi walidun. Ayo bersarina Al-Quran. Ternyata ia teh teu nuduhkeun ka pameget tungkul. Kanggo istri oge sami dina bahasa Arab aya imro'atun aya nisaun. Aya imro'atun aya nisaun. Imro'atun bisa jadi mir'atun. Iman nuduhkeun kana sifat rapih jeung teu rapihna caroge gumantung istri. Itu mir'ah. Kedua dina bahasa Al-Quran, dina bahasa hadis ikhwatiman rimakumullah, perempuan disebut oge walidatun. Sosok manusia yang memiliki kekuatan untuk mengandung, untuk hamil dan melahirkan. Walidatun. Katilu kadang disebut oge ummun dina bahasa Arab. Aya ummun. Ta ummun mah saur Saukibai duniakeun al ummu madrasatul ula al ummu madrasatul a'la saur Saukibai in a'dadtaha a'dadta syu'ban thayyibal a'raq. Ari ummun teh saur Saukibai ieu teh madrasatul ula. Ieu teh madrasah yang pertama bagi setiap insan. Itu madrasah yang pertama bagi setiap insan. Matak nasi ulwan nguningakeun guruna manusia saatos Allah, saatos Rasul nu katilu teh kolot dan dominan kolot teh aya di ibu. Itu surah nasi ulwan. Guru teh Allah, Rasul nu katilu kolot orang tua, ta orang tua palaba dieu sori nasi ulwan nyaeta ibu eta teh. Netak dina bahasa Arab ibu sok disebut ummun. Lamun ibu disiapkeun dengan maksimal maka hakikatna urang teh bapak-bapak keur nyiapkeun generasi hebat di masa yang akan datang. In a'dadaha a'dadta syu'ban thayyibal a'raq. Upami bapak mampu ngadidik dengan baik dan benar kepada istri sehingga menjadi istri yang kuat, baginya juga adalah hakikatnya mendorong menjadi ibu yang hebat. Bagi siapa ibu yang hebat? Bagi anak-anaknya, bagi generasina. Numawi istri-istri Rasul disebut ummahatul mu'minin. Indungna jalma-jalma mukmin. Nah disebut ummahatul mukminin sabab sadaya istri Kanjeng Rasul janten referensi.
kanggo sakumna masyarakat muslim di Madinah sewaktu sarita. Ini bahasa nage ummun, ente walidah, ente imro'ah, ketiman rimakumullah. Tapi Asyah istri Fir'aun, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada ajaran Musa ketiman, suaminya yang kafir, yang bongkah dina kahirupanana. Asyah ku Allah disebat dina Al-Qur'an imro'ata Fir'aun. Imro'ata Fir'aun. Sabab solehna nganukur keur dirina sorangan teu bisa ngarobah lingkungan jeung teu aya lingkungan nu bisa nuturkeun ka Asyah. Mata disebut nage id qalat imro'atu Fir'aun. Nalika istri Fir'aun cumarios, ya Allah jantenkeun abdi penghuni surga, oge pangdamelkeun abdi ke di surga bumi anu layak anu sae. Bahasana imro'ata Fir'aun. Tapi Aisyah, Khadijah, Zainab, Fatimah, Huyai disebutnya ummul mukminin. Sebab ibu pada posisi itu adalah rujukan masyarakat. Keur di bumi urang sadayana ibu teh janten rujukan budak nu mawi kepemimpinan rumah ku Rasulullah sallam diarahkeunana ka ibu sanes ka bapa. Tapi kepemimpinan keluarga ku Allah ku Rasul diarahkeun ka bapa sanes ka ibu. Tah nu hebat dina Al-Qur'an dina hadis Rasulullah sallam hiji kalimat anu muncul. Dina hadis nu nembe jaa rajulun kantos sumping hiji lalaki. Ilan Nabi sallallahu ka Kanjeng Nabi sallallahu. Tsumma qala teras ieu pamegat ti lalaki teh tumaros ka Rasulullah. Ya Rasulullah wahai Rasul, mal islamu, Rasul nu disebat Islam teh naon? Jadi upami bapak-bapak ibu-ibu aya nu naros, Pak, Bu, ari Islam teh naon? Mun urang ditaros ku putra, Pak, ari Islam teh naon? Kinten-kinten rek ngawalar kumaha? Ya? Berserah diri. Terus dina kaseseueuran hadis nalika Rasul ditaros tentang Islam, kalebat nalika Jibril ngajarkeun wahyu ka Kanjeng Rasulullah, mal iman al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi derak-dak dunya genap diwalar ku Rasul. Nalika Rasul ditaros ku malaikat, mal Islam al islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalat wa itaiz zakat wal hajj wa shauma ramadan. Dina kebanyakan hadis nalika Rasul ditaros Islam, banyak Rasul menjelaskan tentang rukun Islam. Tapi dina ieu hadis Rasul tengah jelaskeun rukun Islam. Nalika ditaros ku ieu sahabat, mal Islam ya Rasulullah. Rasul ari Islam teh naon? Saur Kanjeng Rasul, ayyusallima qalbuka lillahi azza wa jalla. Duniakeun Kanjeng Rasul teh ari Islam teh ayyusallima qalbuka lillahi azza wa jalla. Anjeun meruhkeun hate anjeun, nundukkeun hate anjeun, naklukeun hate anjeun lillahi azza wa jalla ngan ukur pikeun Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan ukur pikeun Allah azza wa jalla. Bahasa Rasulullah ayyusallima qalbaka. Dia menundukkan hati. Hati kamu ditundukkan surga Kanjeng Rasulullah lillahi azza wa jalla ngan ukur pikeun Allah azza wa jalla. Bahasana ayyusallima, salama yusallimu tasliman, menyerahkan diri. Istilah taslim itu luar biasa keteman terimakumullah. Taslim itu dianggap ku para ulama kapungkur, ku para aktivis Quran Sunnah. Jadi lamun aya anu henteu Quran Sunnah terus kemudian bergabung dengan Quran Sunnah, sok disebut sipulan geus taslim. Ya, sipulan geus taslim. 1827 aya hiji ulama ti Cianjur nu ngalih ka Bandung atas permintaan seorang
kayak turunan Arab nu jenenganana Wan Hasan. Ya, Wan Hasan ngulem ulama ageng ti Cianjur. Jenengan ieu ulama teh Kiai Haji Al Ustad Endang Abdurrahman. Sumping ke Bandung. Hiji waktos di Bandung teh tos rame pangaosan Quran Sunnah anu dirintis ku Haji Jamjam, Haji Yunus dugikeun ka Tuan Hasan, A Hasan. Hiji waktos Sada Abdurrahman ngaos ka Tuan Hasan. Seueur nu teu kahartos ti Tuan Hasan teh berbeda jeung keyakinan ilmuna. Terjadi perdebatan hebat Ustaz Abdurrahman sareng Ustaz Hasan. Anu pada akhirna dina setiap diskusi, dina setiap perdebatan Ustaz Abdurrahman Kiai Endang Abdurrahman sok eleh wae ku Tuan Hasan teh. Pada akhirna tahun 1833 Kiai Haji Endang Abdurrahman ti Cianjur ngaku eleh jeung mengikuti dan meminta jadi murid Tuan Hasan. Saur murid-murid Tuan Hasan tuh Ustadz Endang Abdurrahman tos taslim. Geus sumrah. Geus taslim bahasana teh kateuman terimakumullah. Dahsyat luar biasa. Bahasa hadis ayyu sallima qalbuka lillahi azza wa jalla. Hati kamu itu betul-betul diserahkan hanya tunduk patuh kepada Allah azza wa jalla. Pada Allah azza wa jalla. Wa ta'ala rimakumullah aya hadis dina Sahih Bukhari Kitabul Iman. Imam Bukhari ngadamel judul babun manistabro'a lidinihi wa irdihi. Hiji bab ngeunaan jalma anu miara agama jeung kahormatanana. Imam Al-Bukhari nalika ngadamel ieu judul hadis nu diangkatna teh ngeunaan syubhat. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nu dijelaskan tentang halal, haram dan syubhat. Persepsi orang upami nguping halal, haram dan syubhat ikhwatiman rahimakumullah itu istilah-istilah yang terkait erat dengan hukum. Ieu halal, ieu haram, ieu syubhat. Dijelaskan panjang lebar. Dugikeun ka saha jalma manittaqo anis syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Lamun jalma geus berlepas diri dari syubhat hakikatna ieu jalma teh geus memelihara agamana, memelihara kahormatanana saur Kanjeng Rasulullah. Di ujung ieu hadis Rasulullah ngadawuh siga kieu, ala inna fil jasadi mudghah idza sholaha sholahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiya al qalbu. Ya di ujung hadis. Di awal hadis Rasulullah ngajelaskeun tentang hukum halal, tentang hukum haram, tentang syubhat. Al halalu bayyinun, nu halal jelas, wal haramu bayyinun, nu haram oge jelas. Ari jelas naon jelas? Naon terang benderang teh? Eces naon eces teh? Saur para ulama ikhwatiman rahimakumullah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani nguniakeun nu disebut bayyinun teh wadihun min jihatil akli wa min jihatil hissi wa min jihatil adah. Nu disebut bayyin jelas teh wadihun hiji perkara anu jelas min jihatil akli tina ukuran jeung standar akal, wa min jihatil hissi tina ukuran jeung standar rasa, wa min jihatil adah tina ukuran jeung standar kebiasaan. Bo upami bapa nyuhunkeun mah nyuhunkeun cai herang. Ini maksud naon? Nu dimaksud naon eta? Ukeun cai herang. Maksudna naon?
sanes nyuhunkeun cai enteh leres teu? Kitu kapanannya? Ciklah minta cai herang. Nu disodorkeun teh sanes cai enteh. Padahal cai enteh oge sarua herang ngan beda warnana. Nya. Leres teu? Cinta ge sarua herang dan teu merul. Nu herang teh nu teu merul kepada bahasa urang mesti ngartikeun kitu. Tah, naha disebut nyuhunkeun cai herang sabab ceuk adah nu disebut herang teh nu rupana siga aqua. Ya, siga TGM, lain cai enteh. Tapi lamun nyuhunkeun cai enteh teu kieu, mah nyuhunkeun cai nu warnana beureum, nu warnana koneng, teu kitu kapan? Bu nyuhunkeun cai enteh nu disodorkeun teh lain cai anu bodas. Ta ieu teh wadihun maksudna teh khatiman rimakumullah sakabeh jalma ningali secara jelas, secara kasat mata, ceuk akal, ceuk rasa jeung ceuk kabiasaan nu ngaranna cai herang mah cai putih, cai bodas, matak ceuk orang Betawi minta air putih. Itu cai herang di urang Sunda mah lain cai enteh gitu. Ya, pan bapak teranyunkeun mah saur teh lah ku cai bodas tara kitu kapan. Tapi ku cai enteh. Ya cinta cai herang. Ta ieu teh wadihun disebutna teh. Jadi nu halal teh cer persepti akal, ceuk rasa jeung adah nu kieu teh halal, nu kieu teh haram. Antara halal jeung haram teh aya nu syubhat ikhtiman rimakumullah. Hadis Rasul dina ieu ujung hadis nalika bab syubhat, ala inna fil jasadi mudghah idza shalaha shalahal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh ala wahiya alqalbu. Ingat hati. Nya. Nah bat hati. Saur sarah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani li annal qalba amirun likulli sairil jasad. Annal qalba sairun likulli sairil jasad. Atanapi dina bahasa nu sanes amirun ala sairil jasad. Sabab hate teh pamingpin keur sakumna anggota tubuh. Beres puasa lebaran sepi deui di pasar teh. Kumahanya nu asalna tarigu sapoe teh beak saton. Ayeuna mah turun geus lebaran mah jadi sakintal, bati teh jadi ngurangan. Nya. Muncul we umutan supaya teu ngagejret teuing yeuh bati teh. Wangkolotan we kiloanana diganjel we di beungbeuratan. Di kilo di pasar sakilo, sumping ka bumi ditimbang di jadi 8 ons. Taya teh wadihun khotiman rimakumullah. Nya jelas nu kitu teh teu meunang. Tapi naha teu meunangna teh kusabab geus jelas haram hukumna khotiman rimakumullah. Ceuk akal teu meunang ngurangan timbangan teh. Ceuk kabiasaan jalma curang nu tukang ngurangan timbangan. Tapi hate teu bisa lamun bati ngagejret teuing eueuhna. Matak cek hati teh kurangan teh amirun ala sairil jasa. Eta pamingpin pikeun sakumna anggota tubuh. Nu mawi Bapak Ibu, potensi manusia kalengitan hati teh gede. Pak Bu kantos kalengitan mana? Dan kantos kalengitan mana? Kumaha teh? Kalengitan hartos? Sok inget wae tamanya. Tapi lamun kalengitan hate cantang tuh bisa ingat. Ketika orang sudah kehilangan kehadiran hati dalam setiap momentum dan keadaan di setiap ruang ibadah, bisa jadi orang itu sudah kehilangan hatinya. Keur saumah ti subuh dugikeun ka magrib ikhwatiman rimakumullah di imah eueuh salaki budak sarakola teu wantun barang tuang. Dah hate hadir dina ibadah saum.
Tapi cantang tu ikhwati iman rahimakumullah keluar di bumi, sumping ke pasar, datang kemudian ke pengajian. Apakah hati selalu hadir dalam momentum ngaos, dalam momentum aktivitas di pasar sareng sanes kanten? Loba jalma anu salatna hade, nu salatna bener, nu salatna katingali secara kasat mata alus sabab hatinya hadir ketika salat. Tetapi datang ke pasar perilakunya curang dan culas. Itu mungkin karena hatinya tidak hadir ketika di pasar. Orang tidak hadir hatinya ketika menjadi pejabat. Balik ke imah saum, buka jeung pamajikan, taraweh milu, sahur bareng khotiman, sholat subuh berjamaah, datang ke kantor, minta setoran tinu jadi anak buah. Itu karena orang sudah kehilangan hati. Ya, sok ayeuna bapak ibu hate araya. Aya. Tapi sarua rarasaan jeung keur salat subuh tadi. Berarti saeutik nu hadirna hate teh. Matak saur Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah khotiman ku sabab al-qalbu amirun ala sairil jasad. Sabab hati teh pimpinan, pamimpin tina seluruh anggota tubuh yang berpotensi bisa hilang kehadirannya, bisa alfa kehadirannya dalam setiap kesempatan. Maka sur Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, utlub qalbaka, buru-buru lamun karasa leungit hati teh terangan deui sur Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di mana? Hiji sur Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah indal ikhtila, nalika nuju nyorangan. Bapak beres buka, nyeepkeun sirop kolek di payuneun bumi, terus ngelepus sorangan. Eta keur udud teh tapakur atawa ngalamun? Hah? Aduh ya asup ka 18 poe. Ibu beres kuliah subuh, geus beres gegeroh jeung sagarupa ikhwati iman di bumi, sumping ka bumi beres kuliah subuh teh, terus istirahat sorangan, budak geus indit sakola, salaki bapana budak geus indit gawe sorangan we. Ngalamun atawa tafakkur eta teh. Ya. Padahal sur Kanjeng Nabi bisa jadi karena hati itu tidak terpaut terus dengan Allah. Makanya potensi hilangnya besar. Keur ngaji mah aya hatete, keur salat mah aya hatete, keur ibadah aya hatete. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin hilang. Mata sur Imam Ibnu Qayyim buru-buru teangan. Hiji indal ikhtila, nalika nuju berkholwat. Maka Kanjeng Rasul menerima wahyu di Gua Hiro di saat Rasul sedang ikhtilah. Ya, sedang menyendiri, bertafakur, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lungsur kemudian wahyu. Kan urang bisa jadi turun ilham. Ya, ini bisa jadi kata iman imakumullah. Indal ikhtilah. Yang kedua fi majalisil ilmi. Sur Kanjeng Nabi sur Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, teangan ku anjeun hate anjeun teh fi majalisil ilmi, dina majlis-majlis ilmu. Sur Kanjeng Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, umawi upami ningali sejarah khotiman sering kusim kuring diuningakeun betapa majlis ilmu itu melahirkan kesadaran keberagamaan yang besar, melahirkan kesadaran terhadap dakwah yang begitu hebat. Ya, ini hebat nih sejarah. Fi majalisil ilmi, di tempat-tempat anjeun neangan ilmu. Oh, kinten-kinten Bu beres ngaos kieu ya. Nya, buru-buru wang ka imah, wang neruskeun tadarus Quran. Atawa buru-buru nek ningalian baju di luar. Efek dari majalisil ilmi itu luar biasa ya kata iman rimakumullah. Katilu sori Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah inda simail Quran, teangan hate anjeun teh nalika anjeun keur maca Al-Quran. Tah, widi kana hadis nembe Rasul menggambarkan Islam itu bukan hanya salat, syahadat, saum sareng sanes kanten.
Tapi kamu betul-betul menyerahkan hati kamu, menundukkan hati kamu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Rek dina ibadah mahtoh, rek dina ibadah goer mahtoh. Terus kadituna sur Kanjeng Rasulullah, wa ayyusallimal muslimuna min lisanika wa yadika, sur Kanjeng Rasulullah. Anu disebut Islam teh ayyusallimal muslimuna, orang-orang muslim yang selamat, min lisanika, dari lisan kamu, wa yadika, dan tangan kamu. Sikap manusia itu disimbolisasi ku Rasul bilisanin wa qaulin, bilisanin wa yadin, kulisan jeung ku yadun, ku ucapan jeung ku panangan. Nah, ku Rasul disimbolisasi ucapan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngunyakeun li annal lisana auli annal qaula, sur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sabab lisan, sabab ucapan teh mu'abirun bihin nafsa. Mu'abirun ari ucapan teh sur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mu'abirun eta teh ungkapan yang menggambarkan bihin nafs. Naon nu aya dina isi hate. Ya. Jadi ucapan teh sur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mu'abbir, ungkapan, gambaran. Ma fi nafsi, naon nu aya dina jero hate, an-nafs. Urang sok aya kieu si eta heureuy make hate henteu. Nya. Diungkapkeunna teh heureuyna si eta mah make hate euy. Tapi taraya jalma, ieu jalma teh serius ngomong teh. Sigana make hate, tara aya jalma nu kitu. Nya, tapi kanu heureuy ikhwati iman rahimakumullah, si eta mah heureuyna make hate, si ieu mah heureuyna teu make hate. Lamun kondisi hate keur genah tumaninah, maka dipastikan setiap ucapan oge bakal berbobot. Setiap ucapan bakal bernilai. Tapi lamun hate keur teu pararuguh khoteh iman rahimakumullah, saur Profesor Dr. Quraisy Hamma, orang itu ucapannya akan meracau. Nge, kan meracau. Aya hiji ulama di zaman tabi'in keur khutbah Jumat nerangkeun tarigu. Sabab rek indit khutbah Jumat ku bojona, Kang disarek lebaran ieu can aya tarigu. Keur khutbah Jumat nu dibahas tarigu, dah hatena kabangberatan kudu jadi pamajikan. Dan itu kisah ulama ikhwati iman rahimakumullah. Mata kahade butong loba ngabangberatan ka salaki mah. Sekasus komo ustad komo mubalik. Itu mu'abbirun ma fin nafsi, gambaran apa yang ada di dalam hati itu mu'abbir, lisan itu. Matak sur Kanjeng Rasulullah, lamun ucapan anjeun membuat kaum muslimin sakit, ucapan anjeun ngajadikeun salaki anjeun, anak anjeun, tetangga anjeun, dulur anjeun, masyarakat anjeun nyeri ku ucapan anjeun, hakikatna itu hati kamu yang sedang menyakiti orang lain. Sur Kanjeng Rasul. Nah kemudian wayadika, selamat dari perbuatan kamu. Ya. Saur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, li annal yadda aktsaru fa'lan. Sabab anggota tubuh nu panglobana bergerak, anggota tubuh nu panglobana digawe teh panangan. Sampean mangun ukur dianggo mapa? Keur tukang mengbal dianggo najong bola. Nya keur tukang bela diri dianggo ngarontohkeun musuh. Sakikituna ikhwati iman rahimakumullah. Aya nu bebersih ku sampean teu aya. Wudu wae ikhwati iman rahimakumullah. Sampean katuhu bade sampean kenca diusap dibersihan teh kapan ku panangan. Selak-selakna ikhwati iman rahimakumullah itu ku panangan. Tang boro-boro wudu kapanan ikhwati iman rahimakumullah suku kenca ateul nu ngagarote leungeun katuhu.
nya eta sampean kencan wae tetapi nu ngagaro panangan kajen teuing dong kok digaro ka teh man rimakumullah. Tak aya paribahasa kun kal yadain wala takun kal udzunain. Kudu saperti dua leungeun tong saperti dua ceuli. Ngopepang leungeun meh ka teh man rimakumullah. Ya, jadi aktsara fa'lan aliyad itu mata ku Kanjeng Rasulullah disimbolisasi ya, bahwa kemudian berislam itu adalah menjaga lisan dan menjaga anggota tubuh untuk tidak menyakiti orang lain, yang semuanya bermuara kepada hati. Ari lisan mu'abbirun ma fin nafsi, al yadun itu ikhwatul iman rimakumullah, panangan itu aktsaru fa'lan. Di sisi lain nu jadi dirijen, nu jadi jarum, nu jadi pamimpinna ternyata al-qalb. Pada akhirnya Imam Al-Bukhari memahami ikhwatul iman rimakumullah, pantas lamun Rasul ngajelaskeun halal haram subhat, tapi di ujungnya Rasulullah ala wahya al-qalbu. Sebab bagi Imam Bukhari halal haram subhat bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut tentang kesempurnaan iman. Halal haram bukan hanya persoalan status tentang hukum nuka Allah dilungsurkan, tapi halal haram subhat menyangkut dan terkait erat dengan kesempurnaan iman seseorang. Nomawi Imam Al-Baihaqi nguningakeun iman teh aya anu sifatna usul, aya anu sifatna furu. Sampai Imam Al-Baihaqi menginventarisir cabang-cabang keimanan itu sampai 76 cabang keimanan. Luar biasa, 70 genap kata iman rimakumullah. Keimanan teh lain genap rupa, nu genap rupa tama-tama al-usul fil iman sur Imam Al-Baihaqi. Al-usul fil iman, perkara yang mendasar di dalam keimanan, lamun salah sahijina rusak kafir. Lamun salah sahijina dirubah kafir, atau dikurangan kafir, ditambahan kafir. Rukun iman tina genap dikurangan jadi 5, ditambahan jadi 7, maka orang yang mengurangi dan menambahnya disebut kafir. Itu mah usul. Tapi lisan yadun ikhwatu iman sur Imam Al-Baihaqi ieu teh furu' dina iman yang kebanyakan orang bisa khilaf dan tidak waspada. Nah ieu teh furu' dina iman ikhwatu iman. Dugikeun ka Imam Al-Baihaqi nguningakeun cicing di majlis ilmu itu adalah bagian dari iman. Kabayang Bu, Rasul tingawitan gugah kulem. Gugah kulem maparin doa. Leres. Beres gugah kulem teh aya doa, bade bebersih ka jamban, sate acan lebet aya doa. Lain doa na wungkul, akhlak, etika, adabna oge, tartibna diperhatikeun ku Rasul. Kade tong leungeulong tong suku katuh heula saur Kanjeng Rasul teh. Anu kencah heula. Kade di jero WC entong bersiul. Bersiul, terang bersiul. Entong heheotan. Ngaheot wae teu meunang komo ngahariring ikhwatu iman rimakumullah. Sok tinggali barudak urang kapadaan sup ka WC teh ieu teh neng mani lami-lami teuing di WC teh ngapalkeun lagu di WC teh. Itu barudak ayeuna. Teu sadar kapadaan urang teh ieu teh diantep we atuh tong di WC ngapalkeun lagu mah kudu sakitu we. Sugan dipanggil geus beres, geus bebersih, geus rapi, neng ka dieu nya engke mah di WC teh teu kenging nyanyi da bujeng-bujeng nyanyi, bersiul oge heyotan saur Kanjeng Nabi ulah. Kan kedana mah kitu dan Rasul memberikan contoh khotiman rimakumullah seperti itu. Beres bebersih tuang sareng khotiman. Aya hiji kasus Rasul ngariung sareng para sahabat, aya sahabat nu bade nyandak rencang sanggu ngarongkong satengah ngajungjung imbitna teh ditepak ku Rasul. Tong kitu cenah. Kanjeng Rasul teh cokot piringna atawa anjeun pindah tempat.
tong ngarongkong sur Kanjeng Rasul. Iya teh ikhwati iman rahimakumullah bagian dari cabang iman sur Imam Al-Baihaqi. Nya tong ngobrol keur dahar masok we sing fokus. Keluar ti bumi ikhwati iman rahimakumullah bari nutupkan bumi bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah cekrek dikunci. Itu adalah cabang dari keimanan sur Kanjeng Nabi. Sumping ka bumi salam diberkahi kemudian rumah itu bagian dari iman sur Kanjeng Rasulullah. Dugikeun ka bade kulem deui Rasul ngagambarkeun wudu heula. Geus wudu kemudian ngadoa sapertos nu digambarkeun ka Ibnu Mas'ud nalika naik kana onta. Ka dieu cenah bareng jeung kuring naik kana onta. Ampun paralun Sri Mas'ud teu wantun abdi mah dibonceng ku Kanjeng Rasul. Mangga we Rasul nyalira. Abdi mah wios cenah mapah. Rasul lungsur ikhwati iman rahimakumullah. Lungsur Rasul teh. Eta Ibnu Mas'ud kapanan reuwas, aduh Rasul ka lungsur. Mangga atuh Rasul abdi ngiring kana onta salira, mung salira dibonceng ku abdi. Kecelak naik. Kemudian Rasul ngaharewos. Hayang teu anjeun dibere nyaho 2 surat anu paling dipikaresep. Baca ku anjeun nalika rek sare sur Kanjeng Rasulullah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tuh bade kulem. Nalika kulem ikhwati iman rahimakumullah ngimpen anu teu sae. Gugah, istighfar, wudu, usapan kemudian tempat sare sambil membaca doa. Dan itu ternyata bagian dari keimanan sur Imam Al-Baihaqi. Ngan sakapeung mah urang teu ngarasa, gegeroh teu ngarasa eta teh iman. Nya bebersih di hareupeun imah teu karasa eta teh bagian tina iman. Padahal Rasul mensimbolisasi iman itu bukan hanya perkara yang 6, tapi ayyusallima qalbuka lillahi azza wa jalla wa ayyusallimal muslimuna min lisanika wa yadika. Dimulai dari personal nu muncul tina diri lisan jeung ucapan. Tapi pada hakikatnya Rasul nuju ngajarkeun betapa bahwa Islam itu menggambarkan konsep keterpaduan antara amal dengan iman. Matak ayat-ayat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika orang beriman, Allah akan tambahkan imannya itu. Dina syarah dina tafsir Imam Al-Qurtubi nganyatakeun liyazdadu imanan ma'a imanihim itu ditambahan kekuatan imanna ka Allah, ka Rasul, ka malaikat, ka kitab, ka poe akhirat, karena hari kebangkitan. Ditambahan kualitas imannya itu dengan amal soleh, dengan sholat, dengan saum, dengan haji, dengan zakat dan perilaku yang baik. Eta teh bakal ditambahan imanna teh. Semakin banyak orang melaksanakan ibadah dengan kualitas yang berstandar Quran dan Sunnah, maka kemudian beki gede kekuatan iman dina dirina. Ari tos gegeroh tos ngepel bu nikmat atau capek? Nikmat atau capek? Luar biasa kepada ikhwati iman rahimakumullah. Dina hadis aya kalimat kieu, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Aya 3 golongan jalma anu bakal ngarasakeun amisna iman. Kantos ngaraoskeun amisna iman? Na itu ngahulang. Tacan. Bawa urang tengah rasa. Lain tacan bawa urang tengah rasa. Padahal Rasulullah luar biasa kata iman rahimakumullah. Falatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayat 3 kelompok anu bakal ngarasakeun nikmatna amis tina iman. Sorry Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mah halawatal iman teh
isti'arah takhliyiyah, bahasa injeman nu bersifat hayalan. Sok bu dibayang-bayang teh ku urang ieu kumaha amisna iman. Dan nu ngaran amis mah tiba baheula ge kana gula. Di zaman Rasul nu amis mah korma jeung madu. Gitu kata iman terimakumullah. Ya. Maksudna teh supaya peribahasa kieu. Si itu meni resepnya hitam manis. Hitam manis. Kumaha amisna hideung. Tapi resep hitam manis disebut teh kata iman terimakumullah. Ya teh takhliyah. Suri Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mah ieu teh injeman anu ngarangsang orang kemudian berhayal. Dirangsang untuk berhayal. Nikmat lamun buka teh ku kolek. Nu ieu mah amisna mani kareueut. Kata iman terimakumullah. Matak dedeyeun kapanan? Kanu amisna kareueut mah. Saur Kanjeng Rasul ikhwati iman jalma nu geus merasakan amisna iman itu jalma anu teu pernah eureun panasaran deui hayang amal soleh teh halawatul iman. Subuh nepi ka jam 6 milu kuliah subuh di lembur. Indit geus kuliah subuh teh ka Masjid Agung ka jenting kaberangan 10-15 menit dah hayang gaudag ngaji. Beres jam 7 hayang ngudag dina Indosiar jam 8. Naon bu? Ada lain sinetron. Ngaji deui wae. Tayata orang yang pada akhirnya orang yang mendapatkan halawatul iman itu orang yang rakus dengan ibadah. Orang yang rakus dengan amal soleh. Saur sahabat kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul mah manusia nu paling rakus komo dina sasi sauma moal aya nu pangrakus-rakusna kana ibadah kecuali Rasul. Eta teh halawah amisna iman teh kitu. Mata ketika lisan yang mu'abbirun ma fin nafsi kemudian al yadu ya yang paling banyak kemudian melakukan pekerjaan disimbolisasi Rasulullah. Ternyata Rasul sedang mengajarkan Islam itu tidak hanya terbatas dengan sholat. Ngawangun perspektif nu alus kena Islam. Ngawangun persepsi nu hade kana agama. Terasi sahabat tu baros. Wa mal Islam ya Rasulullah. Rasul nu kumaha cenah nu Islam nu paling punten. Ayyul islami afdalun. Rasul, ari Islam nu utama naon? Islam nu utama teh naon Rasulullah? Diwalar ku Rasulullah afdalul islami al imanu. Tuh Kanjeng Rasul teh. Islam yang paling utama itu adalah iman. Islam yang paling utama adalah iman. Cik Pak Bu ieu mah. Urang muhasabah. Urang yakin kana yaumul mizan. Naon yaumul mizan teh? Waktu di mana orang bakal dikilo ku Allah. Leres. Ditimbang amal orang tengke di padang mahsyar, ditimbang. Ieu teh berat kanu alus, berat kanu butuh. Berat kana hak, berat kana batil. Loba amal soleh, loba amal salah kira-kira. Taya-taya yaumul mizan ditimbang ku Allah. Anu matak janten beratna kiloan amal dina poe akhirat naon? Nu matak berat karena kiloan timbangan amal engke dina poe akhirat naon kinten-kinten? Naon Pak? Dzikir, istighfar, naon deui? Tasbih, naon deui? Sigana sapoe 1000 kali ge dikir. Wah geus pinuh kiloan teh. Nya. Tapi unik ikhwati iman terimakumullah Rasul nguningakeun
Al-Islamu ayyusallima qalbuka alillahi azza wa jalla wa ayyusallimal muslimuna min lisanika wa yadika. Ditaros Islam nu paling utama nu mana? Al-imanu sur Kanjeng Rasul teh. Iman itu adalah seutama-utamanya Islam. Bisa jadi ikhwati iman sur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa jadi orang kemudian berislam tetapi tidak didasaran ku iman. Aya nu Islam didasaran ku iman? Saha? Saha? Munafik. Nya. Jalma munafik itu berislam di hadapan Rasul lamun perang asapang pejuangna. Lamun ngalakukan kerja bakti, kerja sosial, asapang aktifna. Tapi surah Allah di surat Al-Munafikun ka'annahum khusyubum musannadah. Tetapi sama sekali mereka bukan orang-orang yang kuat, yang hebat. Mereka sejatinya laksana kayu yang bersandar. Berislam tetapi tidak beriman. Makanya kemudian munafik. Yang sebaliknya ayanu beriman tetapi tidak berislam. Maka itu yang disebut dengan fasik. Mata kaya dina hadis sibabul muslimi fusukun, mencela menyakiti orang muslim itu fasik. Ceritanya kapan? Ayyusallimal muslimuna min lisanika wayadika. Ketika kamu menyakiti muslim yang lain, mencederai muslim yang lain, fusukun sur Kanjeng Nabi teh fasik. Ari iman ka Allah ngaku tapi pagawean nyeri batur. Iman teh teu saimbang jeung perilaku, maka perilaku kamu tidak mencerminkan sebagai seorang muslim dan mukmin, tapi perilaku kamu menjadi perilaku yang fasik. Salat osok da yakin karena perintah ti Allah, tapi kabatur goreng basa, goreng gawe, goreng laku nyeri, maka fasik sur Kanjeng Nabi. Puncak Islam itu adalah iman sur Kanjeng Nabi. Rasul nuju ngajarkeun naon wae ibadah nu dilakukan ku anjeun rek mahdoh rek goer mahdoh lamun teu make iman mah teu matak jadina naon. Matak Rasul ngagambarkeun engke di akhirat aya rajulun saminun kabirun, aya jalma nu badag awakna gendut lamun dikilo sigana bakal berat timbanganana. Tapi pas di kilo teh alah hampang. Hampang pas ditimbang teh ketiman rimakum. Ya hadis nu juga gambarkeun bisa jadi jalma loba ibadah di alam dunia teh katempo nama. Tapi ibadahna teu matak nyababkeun beratna timbangan amal soleh di akhirat. Jadi nu kumaha atuh anu matak jadi timbangan berat di engke akhirat teh nu matak nyababkeun timbangan amal soleh urang berat engke dina poe akhirat dugikeun ka nganterkeun urang sadayana ka surgana Allah Subhanahu wa taala itu karena kualitas amal solehna. Aya nu salat tapi salatna teu matak ngundang pahala ti Allah, malah melahirkan murka. Aya nu zakat infak sedekah tapi zakat infak sedekahna teu ngundang pahala ti Allah, balah mengundang murka. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka kemudian ibadah-ibadahnya hanya sebuah penghambaan formal di dunia tapi teu nyababkeun pahala ti Allah Subhanahu wa taala, maka timbangannya sangat rendah. Saur Kanjeng Rasul jalma nu model kieu nuku Allah disuhunkeun diparentahkeun ka malaikat Malik di neraka, akhriju man qala la ilaha illallah, akhriju man kana fi qalbi mithqala habbatin min khardalin min imanin, akhriju man qala man kana fi qalbihi mithqala habbatin min syairin min imanin, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarrin min imanin. Ternyata sur Kanjeng Rasulullah tingkatan orang yang beriman itu seperti itu.
Aya nu tingkatan imanna digambarkeun ku Kanjeng Rasulullah sagede siki gandum. Aya nu tingkatan imannya digambarkeun ku Rasulullah sagede siki pedas. Bahkan aya anu tingkatan imanna sagede lebu sur Kanjeng Rasul. Tidak lebih kecil dari lebu, tapi adil Allah dan menghargai keimanannya. Iman sagede lebu ge dikaluarkeun tina neraka, fayukhrijuna minha ka'annahu muswaddah, dikaluarkeun tah tina neraka teh dina kayaan tutung sur Kanjeng Rasul. Naon sababna? Timbangan amalna rendah, lain gawena saeutik loba gawena mah di dunia teh, tapi gawena teu ngalahirkeun. Jadi nu matak ngaberatkeun timbangan amal urang di akhirat itu karena kualitas amal soleh. Matak pantes Rasulullah SAW ngunyakeun, man amila amalan laisa minni fahuwa radun. Ta eta hadis teh urang mah jadi matak pipaseaeun hadis eta teh. Wah ya mah keur ngajelaskeun bid'ah, lain ngajelaskeun bid'ah ketimbang terima kumullah dan moal matak jadina naon pagawean teh lamun teu nyurup ka Kanjeng Rasul mah. Moal jadi timbangan anu sayang ke di akhirat. Lamun teu bersumber ti Kanjeng Rasul, bahkan Rasul kemudian mengancam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahkan aya jalma anu ngahaja nyebutkeun hiji pagawean ibadah, nyebatkeun ieu ibadah teh ti Rasul padahal Rasul teu kantos marentah, teu kantos nyontoan ku Rasul diancam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka tempat duduknya itu ada di dalam neraka. Maka Rasul ngunyakeun afdolul Islam al-iman. Dahsyat luar biasa kata iman terima ku melakukan Kanjeng Rasulullah. Jadi taros wamal iman, naon iman teh Rasulullah. Namanya Rasul ngunyakeun rukun iman anu genep. Man ka Allah, ka malaikat, ka kitab, ka Rasul, qada qadar sareng poe akhirat. Ditaros Rasul ayul islayul imani afdolun. Rasul iman nu kumaha nu paling afdol? Saur Rasulullah afdolul imani al hijratu. Sautama-utamana iman teh hijrah. Wa mal hijrah ya Rasulullah? Naon Rasul hijrah teh? Tahjurusu, anjeun ninggalkeun sagala rupa dosa. Itu tahjurusu. Wa ayul hijrah afdol ya Rasulullah? Rasul hijrah nu kumaha nu paling utama? Sur Kanjeng Rasulullah afdolul hijrah al jihad. Sautama-utamana hijrah adalah jihad. Moal aya nu sebanding sareng jihad itu pang utama-utamana. Ngan aya nu saperti jihad di jalan Allah, pahalana teh naon sareng saur Kanjeng Rasulullah? Hiji ngaluarkeun harta bebeakan di jalan Allah, kadua hajjun mabrurun au umratun, kadua haji atawa umroh khotiman rimakumullah. Ta ieu cenah bisa semisal lain sarua. Semisal pahala orang yang berjihad. Sok kaluarkeun harta teh nu koret mah disebut nage al-kanud dina Al-Qur'an mah. Aya kanud aya surat naon? Surat Al-Adiyat. Wal adiyati dobha fal muriyati qada fal mughirati subha fa athar nabihinak fa wasat nabihi jam. Innal insana li rabbih lakanud. Tumaros Rasul ka para sahabat, wa mal kanud? Arapal teu cenah anjeun naon disebut al-kanud? Al-kanud deh sur Kanjeng Rasulullah jalma nu hese ngaluarkeun harta padahal boga tur mampu. Padahal mampu tur boga, sehingga dia kafir kepada Allah karena hartanya. Amalna kafir dina urusan muamalah. Maka dina istilah berdasarkan al-adiyat aya si kafir kanud. Jadi kafirnya karena harta. Mampu boga tapi embung ngaluarkeun. Pak 10.000 jeung 2.000 nu dikaluarkeun dengan raken celeng nu mana tadi? Padahal aya kene nu 50.000 nya. Kade bisi al-kanud teh.
Aya 50.000, aya 10.000, aya nu 2.000, nu dikaluarkeun teh nu 2.000, lain nu 10.000 minimal nu 10.000 atuh. Tah disebut mampuh barijeng aya eta teh. Tapi lamun nu dikaluarkeun nu 2.000 ka hade bisi al-kanud. Padahal di awalna Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama onta, kuda yang dipakai kendaraan perang, wal adiyati dobha fal muriyati qadha khatiman. Dijelaskan ku Allah kuda ngahegak, onta ngahegak dipakai perang. Kulumpatan dipikeun ka ngaluarkeun percikan api fal muriyati qadha, keluar percikan api tina tapalnya itu. Capek kuda teh. Padahal onta, kuda itu harta termahal waktu harita, tapi orang berani mengeluarkan hanya untuk perang. Nepi ka ngahegak siga urang khotiman mah ulah kana mobil wang mapahwe atau wang kana angkot we nah apa lebar bisi kotor deui menang gumbah kita hujan. Tah eta teh kitu cintana kana harta, tetapi orang berperang memakai kuda, memakai unta karena ingin ada di jalan Allah, dikaluarkeun ka jenting nepi ka ngahegak. Eta onta jeung kuda teh padahal dimumule, diapik-apik, dielapan, diusapan, dibere dahareuna gen istimewa. Tapi orang berkurban. Tah ketiman rimakumullah. Simkuring hayang ngadugikeun bahwa Ramadan teh bagian tina ikhtiar kanggo urang sadayana. Fasilitas tu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngudag urang kana puncakna iman. Nya, ngudag kana puncakna iman. Kata iman rimakumullah. Naon sababna? Beragam amal soleh disiapkan betul. Beragam amal soleh disiapkan betul. Punten Bu, upami di ibu-ibu Persis disebut persistri, aya disebut gas. Laras teh Bu? Aya persistri aya dia? Aya gas. Naon gas teh? Gerakan amal soleh. Itu teh dirintis ti ngawitan 1824 ku Ibu Hajah Hamimah Bu, punten dia anggota Persistri. Ibu Hajah Hamimah istri ti Haji Muhammad Zamzam. Teras Raden Hajah Siti Maryam istri ti Ki Bagus Abdurrahman. Duanana teh putra Ki Haji Anang Thayyib anu ngawakafkeun lahan jadi pesantren Pajagalan. Ngawangun masyarakat saatos debat jeung komunis tahun 24 ieu istri teh khatiman rimakumullah debat sareng komunis hebat di Bandung. Komunis anu menyusup di organisasi perempuan Sedar di Bandung yang dipimpin oleh Siti Sumarni, anjeunna teh Gerwani. Gerwani teh organisasi perempuan PKI. Anu nolak jilbab jeung nyebut Islam diskriminasi sabab aya poligami. Ditolak, didebat habis-habisan di khotiman dugikeun ka teu bisa ngalawan deui argumentasina teh. Teras tidinya ngarintis gerakan kumaha mumujukeun kana amal soleh ngabantuan dakwah. Lahir we kemudian khotiman rimakumullah infak. Maka kemudian tahun 1850 Ibu Hajah Siti Maryam, Ketua Umum Persistri waktu sarita, ngadamel program gerakan amal soleh. Gas disebutna, ayeuna mah gasna dina puasa wungkul, mikinan takjil. Nya, jerona naon gas teh? Aya perelek ngumpulkeun beas sagelas. Aya nu sakobok dikumpulkeun, geus ngumpul khotiman diarahkeun ka anak yatim, diarahkeun ka mubalik, diarahkeun ka ustad, diarahkeun ka lembaga pendidikan. Perelek tuh. Eta teh gas. Ramadan ayana teh di Persistri. Semangat luar biasa, unggal subuh ngencleng jabak kudu aya gas ikhtiman rimakumullah. Kudu nyiapkeun takjil nepi ka salakina teu kabagian sedekah da diborong ku ibu-ibuna. Taya teh tarbiyah nu luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala. Nu mudah-mudahan khatiman rimakumullah Ramadan betul-betul janten momentum hebat kang urang sadayana ningkatkeun kualitas iman.
Sakitu rupina nu tiasa kapiatur. Nggak bidaya patarosan mah. Ayo ditaroskeun Pak Bu. Cekapnya. An? Oh, mangga aya. Ustad oleh-oleh ti Mekah. Abdi kamari ti Mekah sang Madinah. Aya anu sangat perlu ditaruskeun. Salat tarawih di Mekah teh kamari abdi sang di Madinah oge di luar Mekah di Masjid Muhammad Al-Hanbal 13 rakaat. Biasanya kan 11 rakaat. Terjadi debat di hotel teh. Nah jadi 13 rakaat, untuk 11 rakaat. Senah kieu nu 2 rakaat iftitah, anu 2 opat dan janten dalam rakaat eta qiyam Ramadan, anu 2 rakaat nembe witir. Gitu. Mun penjelasan. Nah 13 atau 11 kumaha? Terus saparantos di rakaat terakhir di witir ngangge doa kunut anu panjang setengah jam kan langkung panjang matak tunduh mun bangsa urang teu kuat gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Khotiman rimakumullah, diskursus ngeunaan jumlah rakaat dina salat tarawih itu luar biasa banyak. Dari jumlah rakaat dan kaifiat menjalankan salatnya. Tina ngawitan 8, 11, 13, 20 tilu perdebatan itu muncul. Upami menelusuri karena hadis-hadis nu sahih, semuanya bermuara karena 11 rakaat. Nu 23 rakaat terjadi setelah Kanjeng Nabi ngantunkeun. Itu ya ketiman rimakumullah. Kahiji. Tanya tanya 23 kajantena sabada Kanjeng Nabi ngantunkeun. Di zaman Nabi itu 11 rakaat. Rasul ngalaksanakeun qiyamul lail saur Siti Aisyah itu 11 rakaat. Tah maksud teh kieu. Dalilna aya, sadayana ge aya teh. Upami dibedah ku urang hiji-hiji bakal kapendak mana anu dhaif dugikeun ka anu maudhu. Opsi pilihan kang urang sadayana sanes pilihan. Maka cara urang mengembalikannya salami ayat tuntunan langsung ti Rasul. Ti Rasul anu dianggo. Nya, walaupun engke bentena aya nu nganyatakeun opat-opat tilu, aya anu dua khatiman rimakumullah. Tah Rasulullah SAW diuningakeun hadisna sami ti Aisyah opat-opat tilu bade dua-dua oge. Ngan dina urusan salat tarawih saur Siti Aisyah Rasul opat-opat tilu upami tahajud kadang opat-opat kadang dua masa opat-opat teh 4 rakaat salam 4 rakaat salam teras witir 2 rakaat salam 2 rakaat salam teras witir. Tah ieu nu kadua. Nu katilu ternyata urang sadayana bakal mendakan beragam cara pandang terhadap fikih bade di Mekah bade di Madinah. Nya di Mekah sami aya anu 13 aya anu 23 khatiman rimakumullah sami oge kantenan di Madinah. Nu mawi wilayah daerah tempat tenang toskeun janten referensi janten rujukan di Mekah ge sekian rakaat. Bisa jadi yang dipakainya madhab A, lihat janten nu dianggona madhab B. Tah urang salaminya diajarkeun kembali karena naon diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu teman. Terakhir saparantos umroh di hotel teh rame jamaah teh ngajak abdi badal umroh. Ke heula teh badal umroh teh naon? Mun ngumrohkeun kolot terus maot cenah. Ke heula abdi teh asal meunang keterangan tapi aya nomor dinir Ustaz. Badal umroh nya. Badal umroh kan panten kedah kaluar ti Mekah heula, kedah mencari mikot dan sebagian mohon penjelasan aya badal umroh, pami aya badal umroh berarti aya badal salat kan tara salat, mohon penjelasan. Nu aya mah badal ustad we lah. Sedih hadir di badalan. Khatiman rimakumullah, sering orang mencari pahala yang luar biasa di momentum umroh. Sehingga umroh nanti sakali. Rengse umroh teh uih deui khatiman rimakumullah.
rata-rata sadayana nyandak ikhlal ihramna teh ti tan'im. Ti tan'im. Nya. Jadi tos beres di Mekah, beres umroh ya, lebat ke hotel. Ti hotel teh uih deui ka tan'im. Itu teh peristiwa Siti Aisyah kateuman ribakumullah. Aisyah ngajantenkeun tan'im, tempat bebersih sabab bade ngalaksanakeun umroh kemudian hadas bebersihlah di tan'im, kemudian ngejantenkeun ihlal ihramna ti tan'im. Angkat kemudian upami urang makan ihlal ihramna disebut miqat itu ti Qarnul Manazil. Upami antawis Mekah sareng Taif bakal tepang kalangkungan eta teh Qarnul Manazil. Orang Madinah ti Bir Ali khatiman rimakumullah. Ti Jeddah bade ka Mekah tiasa ti tan'im peristiwa Siti Aisyah dijantenkeun we syariat. Ngabadalan pun biang, ngabadalan pun bapa, kemudian ngabadalan pun lanceuk, sakali beres wih deui ka tan'im umroh deui khatiman rimakumullah. Tingawitan ningali Ka'bah, tawaf, salat di makam Ibrahim, sa'i deui ka tahallul. Matak nu sok ngabadal umroh mah tahallulna tong langsung sakaligus. Bising ke nu kadua geus teu bisa tahallul deui mun sok ngabadalan mesti teh. Ke nu kadua jadi teu saumrohna sabab teu tahallul. Tah si salami sependek wawasan dan pengetahuan simkuring dina sunnah Nabi teu aya badal umroh. Sakitu aja. Cekap Pak Bu nya. Cekap aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.